Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanggo wengi Ahad ayeuna pangaosan DKM Masjid Baitus Salam bade dikawitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alaya sadaqallahul azim wa ba'du. Bapak kali ibu, para sepuh, bini sepuh, para asatid, hormateun simkuring anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kanggo urang sadayana mudah-mudahan ieu waktos janten takdir terbaik di sisi Allah. Di saat ikhtiar urang sadayana nyemponan pangabutuh jiwa, pangabutuh batin, diiringi ku suasana cuaca anu cek perasaan kurang bersahabat, cek perasaan. Tapi insyaallah selalu yuk sareng doa Kanjeng Rasul, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ieu teu ngahalangan karena semangat urang sadayana kanggo nyupri ilmu janten wasilah nyampurnakeun kualitas ibadah urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, dina Ali Imran 164 Allah Subhanahu wa taala kantos ngadawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Kasuran Allah Subhanahu wa taala, laqad satemena bener-bener. Saur santri dina kalimat laqad teh aya dua kalimat. Hiji aya huruf lam, nu kadua aya huruf qad, aya kalimat qad. Dua nana saur santri mah disebut nate huruf taukid. Nyaan sumpah na oge tos ya kitu diurang. Jadi huruf taukid, lamut taukid, qadna qad lit taukid. Jadi lamun dibahasakeun ku urang mah satemena bener-bener. Manallah, Allah geus mere kanikmatan. Dina Al-Qur'an Bapak Ibu, kalimat nikmat sering ku Allah Subhanahu wa taala disebat dengan menggunakan kalimat nikmatun. Jamakna ni'amun ay al-an'amu. Bangsa Arab Pak Bu ngelamun ngagaduhan onta eta teh nuduhkeun geus meunang kanikmatan anu kacida gede. Di lamun menang, lamun boga onta, lamun kabeuli onta, ieu jalma teh di bangsa Arab geus kaasup golongan elit. Di urang mah Pajero meureun. Ijang Innova teh geus numawi nikmat dina pengertian berbasis karena sejarah bangsa Arab. Dina kalimat bahasa sering disebut an'am. Jadi an'am teh jamatina nikmat anu dina Al-Qur'an sok diterjemahkeun ingon-ingon. Nah, kalimat an'am
Sur Imam Ar-Raghib Al-Asfahani eta teh ngandung makna kanikmatan puncak, kanikmatan tertinggi nu katarima ku bangsa Arab. Tadi na ayat mah Allah Subhanahu wa taala nyebat nikmat teh ku kalimat manna yamunnu. Ari manna yamunnu mah Bapak Ibu kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala anu urang sadayana teu pernah menta ka Allah. Lamun dagang hayang sukses, hayang maju pasti urang ngadoa ka Allah. Memeh indit teh. Bahkan sakapeung aya sebagian masyarakat anu memahami lamun hayang payu dagang memeh inditnya bate kudu salat duha heula. Salat duha teh keur manjangkeun, keur ngalobakeun rezeki. Jadi cek bahasa umum, cek pemikiran umum moal aya manusia anu meunang kanikmatan ti Allah teu pernah dipenta. Ta ari manna yamunnu mah Pak Bu, kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala anu manusia teh teu pernah menta karena ieu kanikmatan. Kanikmatan nu mana? Surah Allah Subhanahu wa taala, "Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim." Nalika Allah Subhanahu wa taala ngutus hiji utusan, ngutus Kanjeng Nabi ti golongan maranehanana. Ti golongan bangsa Arab, ti golongan orang Mekah. Sumpingna Nabi diutusna Rasul. Pak Bu, ieu teh kanikmatan terbesar. Hartosna ayana Islam, ayana Quran, ayana sunnah, ieu teh kenikmatan terbesar keur umat manusia. Upami ningali dina tarikh Imam Ibnu Hisam Pak Bu kantos ngagambarkeun nah Rasul nalika diutus ku Allah Subhanahu wa taala ka masyarakat Arab waktu sarita disebut kenikmatan terbesar bagi masyarakat. Tiasa kabayang kurang sadayana Nabi Ibrahim di Kandalin Persia hijrah kemudian menuju Palestina, berdakwah di Palestina. Di Palestina kemudian hijrah ke Mesir untuk berdakwah melewati Babilonia. Di Mesir mulih deui ke Palestina sareng istrina Siti Sarah. Nah, terus kemudian di Palestina setelah 13 tahun di Palestina sumping deui ke Mesir, kemudian berangkat ke Mekah untuk menemui Siti Hajar sareng Ismail. Anu Siti Hajar dikantunkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam 13 tahun tah. Jadi Nabi Ibrahim dina usia 84 tahun gaduh putra namina Ismail, terus dikantunkeun nembe lahir teh sabab ningali Siti Sarah katawis merasa bersedih luar biasa. Rumah tangga salila-lila jeung kuring cek Siti Sarah tetapi teu boga katurunan. Ari jeung Siti Hajar karake sababaraha taun geus boga budak Nabi Ismail. Nah, terus hijrah ke Palestina. Di Mekah teh Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah. Nah, di Palestina khotiman rimakumullah Nabi Ibrahim gaduh katurunan ti Siti Sarah nyaeta Ishak. Isa keturunan kemudian Yakub di Palestina teh. Yakub ge gaduh 12 orang anak. Salah satunya putra yang keenam itu bernama Yehuza. Di antara 12 anak Nabi Yakub alaihissalam nu cukup dihormati ku masyarakat waktu sarita nyaeta Yehuza. Paling banyak pengikutna numawi pengikut Yehuza di kemudian hari berubah namina janten Yahudi. Dari anak keenam Nabi Yakub alaihissalam. Karena semakin banyak pengikutnya berubah jadi Yahudi, kemudian diutus beberapa utusan Rasul. Kayak masyarakat merasa diri paling hade.
Maka mereka menyebut kami adalah Bani Israel. Bani hartina katurunan, Isra nu dimuliakeun, il hartosna pangeran. Jadi manusia masyarakat anu dimuliakeun ku pangeran, Bani Israel namanya. Nah itu tiana kagenep. Yakub alaihi salam, anak yang keenamnya itu Yehuza, kan ayah Benjamin, ayah Lahwe sareng saneskan. Dari 4 istri kemudian punya 12 orang anak. Nah Ibrahim kemudian berangkat kembali di Palestina teh deui ka Mekah. Di saat Nabi Ismail dina waktu sadita berusia 13 tahun. Dina tarikh Dzulhijjah sering dibahas ku para ulama, ieu kisah dina Al-Qur'an. Di saat Nabi Ibrahim sudah mulai renta usiana, Nabi Ismail kemudian didaulat ku Allah jantan Nabi di kemudian hari. Tadi Mekah itu Nabi terakhir yang ada adalah Nabi Ismail. Jadi kebanyakan Nabi sanes turun di Mekah, Pak Bu, kebanyakan Nabi turunnya itu di Palestina. Mata orang Yahudi nepikeun ka ayeuna moal dek ridho lamun tanah Palestina itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Sebab orang Yahudi boga keyakinan Abraham itu di Palestina itu pernah membuat bangunan dengan Siti Sarah, dan bangunan itu terbuat dari batu yang disebut dengan Zion. Nah, faham yang mempertahankan tanah Ibrahim, rumah Ibrahim, itu mereka disebut dengan Zionisme. Jadi jalma-jalma anu hayang terus mempertahankan keyahudiannya, sabab nenek moyangna Ibrahim pernah hidup di Palestina. Maka gerakan yang terus memperjuangkan tanah ini adalah mereka Zionis. Maka kurang sekuping gening dina berita kaum Zionis Israel nyerang Palestina. Nah, ini di Palestina kebanyakan Nabi. Terakhir di Palestina itu turun Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari seorang perempuan yang bernama Maryam. Maryam tegaduh caroge ngan ku Allah subhanahu wa ta'ala dikuatkan hidupnya, gaduh putra jenengan anak Isa. Maryam gaduh Rama nu disebut Imron bin Matan, ibuna Hanan. Jadi Imran bin Masan nikah sareng Hanan, khatiman rimakumullah. Kemudian Hanan teh nalika nuju hamil anjeunna nadar inni nadartu ma fi batni muharraron. Saur Hanan teh duh cenah Kang, lamun ieu budak lalaki kuring marek nadar, lamun lahir budak lalaki teh jadi muharrar. Muharrar teh cek bahasa urang mah sederhanana. Namun diterjemahkan itu teh marbot masjid. Nya. Aya bu nu gaduh cita-cita murang kali jadi marbot masjid. Ternyata yang lahir adalah perempuan, matak Hanan teh ngahulang ngaruknu cenah Kang, geuning nu lahir teh istri sanes pameget. Tapi surah Allah kuring leuwih nyaho. Terobatilah kahayang Hanan karena Maryam menjadi perempuan pertama yang membuka pintu gerbang Masjidil Aqsa waktu sarita di Palestina dan menggerakkan masyarakat untuk bertauhid. Perjuangan anak dilanjutkan ku Nabi Isa. Di Mekah mah teh lungsur deui Nabi sabada Nabi Ismail teh. Masyarakat sudah terbangun keyakinanna, tauhidna geus terbangun waktu sarita. Dengan perjalanan dakwah Nabi Ibrahim, dengan perjalanan dakwah Nabi Ismail, sampai kemudian Nabi Ismail bersama-sama dengan Ibrahim membangun Ka'bah. Tetapi Allah menakdirkan di Makkah mah Allah tengutus dari Nabi sabada Nabi Ismail gantunkeun. Kirang langkung sur para ahli tarikh itu kirang langkung 7 abad, jadi 670 tahun aya Nabi di Mekah. Sampai habis pengikut Ismail itu, pengikut Ibrahim tersebut nu disebut Hanifan
musliman. Nalika Nabi Muhammad SAW diutus ku Allah di Mekah, pengikut Nabi Ismail itu, pengikut ajaran Hanif itu tersisa mungkantun 5 orang. Tinu 5 orang, nu 2 amah pindah ke Madinah, kemudian jadi Yahudi. Anu 3 masih berada di Mekah. Nalika Muhammad jadi Nabi, maka kemudian salah satu pengikut agama Hanifiyah Ismail itu adalah Warokoh bin Naufal, mamangna Siti Khadijah. Nah, perjalanan waktu antara Ismail sampai kemudian Nabi Muhammad itu perjalanan anu panjang 7 abad, sehingga masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis. Asalna di Mekah aya patung, jadi aya patung. Asalna masyarakat teresep judi, jadi senang berjudi. Asalna kemudian masyarakat jauh dari mabok, kemudian jadi senang mabok. Namawi nalika di Mekah ayat-ayat judi, ayat-ayat mabok, ikut iman, terima kumul, itu terus dilungsurkan secara berangsur ke Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Kanjeng Rasul. Artosna Pak Bu, itu terus terjadi pergeseran nilai di masyarakat. Maka anu nyalametkeun kehidupan masyarakat waktu sarita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian orang jahiliyah yang pada saat itu ku Allah Subhanahu wa taala disebat dina Al-Qur'an sebagai masyarakat yang rusak, dengan kedatangan Nabi, Bapak Ibu dimuliakan ku Allah, berangsur sedikit demi sedikit berubah. Ayat tentang silaturahmi lungsur di Makkah sabab masyarakat geus individualistis. Perempuan kemudian dihinakan. Maka dengan datang Nabi diangkat derajatnya ku Allah Subhanahu wa taala. Mata pantas lamun Allah dina Ali Imran nyebatkeun ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah geus mere kanikmatan yang tidak pernah dipinta oleh orang-orang mukmin dengan hadirnya seorang nabi. Misal gitu Pak Bu, cik ngaraos teh urang yang Islam teh kanikmatan ke urang. Kan? Islam karaos teh Bu, ayana Islam jadi nikmat. Tiga kumaha nikmatna aya Islam. Kan? Aya dina rasa teu aya rupaan. Itu nikmat ayana Islam. Kinten-kinten Bu pamisim kuring naros, ari ibadah abot atau nepi hampang. Kan? Ibadah abot atau nepi hampang. Kan? Aya abot, aya hampang. Nah, tergantung kesadaran. Ya, leres. Dalamun sadarkan agama Bapak Bu, moal abot dilaksanakeun ibadah. Ya. Jadi sekali Bu, ayana Islam nikmat henteu? Bu ngadamel buras nikmat teu? Kieu teh geus rek malam Minggu deui. Kudu nyiapkeun buras. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala terlepas. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ku Allah Subhanahu wa taala geus jadi kanikmatan terbesar ieu teh ke jalma mukmin. Matak dina surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ngemutan, kaifa takfuruna bi ayatillah wa kuntum amwatan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Surah Allah Subhanahu wa taala cik nah cenah aranjeun jadi kafir. Kaifa takfuruna billah, kenapa kalian menjadi kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan asalna teh anjeun teh maot, tsumma yuhyikum. Terus ku Allah dihirupan. Tsumma yumitukum, ku Allah dibaotkeun. Tsumma yuhyikum, ku Allah dihirupkeun deui. Tsumma ilaihi turja'un. Jadi maot nu kahiji ti 0 sasih dugikeun ka
sesih. Kematian pertama. Kahirupan nu kahiji ti opat sasih dugikeun ka akhir hayat di dunia. Ya. Terus ku Allah dimautkeun teh kematian yang kedua. Geus dimautkeun ku Allah urang lebat kana liang lahat. Pak, Bu. Urang lebat kana jero kubur nu disebut muddatul hayah baina dunya wal akhirah. Kuburan teh pemisah antara dunia jeung akhirat. Tsumma yuhyikum, geus maot kitu teh ku Allah dihirupkeun deui. Matak dina rumusan tauhid aya nu disebut yaumul ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan. Ku Allah ditaros kaifa takfuruna bi ayatillah, nah cenah anjeun bet kafir ka Allah. Padahal anjeun moal hirup lamun ku Allah teu dihirupkeun, moal maot lamun ku Allah teu dimaotkeun, moal hirup deui lamun ku Allah kemudian teu dihirupkeun. Kira-kira naon anu nyababkeun aranjeun nolak sur Allah Subhanahu wa taala kana syariat Allah? Padahal Islam teh kenikmatan terbesar. Nah, aranjeun bet nolak kana syariat Allah. Bahkan aya menyebutkan Al-Qur'an teh lain kalam Allah. Ya, tapi Al-Qur'an teh kalam Muhammad. Ayeuna macan wajib salat. Oke, salat mah. Gitu, Pak, Bu. Kaifa takfuruna bi ayatillah. Saali teh bahan renungan teh Pak Bi, saali bahan renungan. Ketika manusia di usia 4 bulan, sur Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi panjang hadisna. Fa amara bil malaki, kemudian Allah marentahkeun ka malaikat bikat bi ajalihi, nyatetkeun ajalna, wa rizqihi, dicatatkeun rizqina. Kemudian bagja jeung cilakana ku Allah Subhanahu wa taala dicatat nuka opat, dicatat ku Allah amalna. Bayangkeun Pak Bu, urang can ngarti kana dahareun usia 4 bulan tapi ku Allah geus dicatatkeun rezekina. Sok 4 bulan urang sadar kana naon, tapi Allah sudah mencatat rezeki urang sadayana. Matak Bu upami nuju ka kandungan rada diluaskeun ku Allah teh rezeki. Ya, itu bisa jadi bahasa Allah nu di jero beuteung anjeun dina usia 4 bulan itu geus dijamin rezeki. Mata kade Pak Bu, urusan rezeki mah lain urusan logika. Urusan rezeki teh urusan tauhid. Kedua, urusan rezeki mah urusan naon nu dituang kurang. Sakikituna teu leuwih teu kurang. Ibu, bapak gaduh sawah mang hektar-hektar. Ya, nu dituang sabaraha piring sadinten? Nah, nu jadi rezeki nama tina sawah sahektar, nu jadi rezeki nama nu dituang nu 3 piring. Ya, jadi cantang tuh boga sawah sahektar jadi rezeki sadayana cantang teh teh. Nu dituang nama enjing-enjing siang sonten sakikituna rezeki mah. Berdasarkan hadis Rasulullah, ayah jama kemudian nangis gegorowokan, mali wa mali hada, mana cenah harta kuring, mana harta kuring, mana rezeki kuring, mana rezeki kuring. Sur Kanjeng Rasul teh rezeki nu mana? Kapanan rezeki mah nu didahar ku anjeun nepi ka beak, nu dipake ku anjeun nepikeun ka rusak, sakitu sur Kanjeng Nabi. Ibu dina lomari garantung tah, tiung. Ya, acuk anu jantan rizki mah nu dianggo teh sadaya jadi rizki. Matak dina konsep Islam aya al malak wal malik, ya, ay al milku milik gitu tah. Milik mah nu dipiboga, tapi cantang tuh nu dipiboga teh jadi rezeki. Mata urusan itu urusan tauhid.
Tasir Allah ayat kalimatan Islam, kenapa kemudian menjadi kafir, menjadi nolak karena syariat agama? Padahal jelas ya, di usia anjen 4 bulan wae ku Allah subhanahu wa ta'ala guys dijamin rezeki aranjeun. Saya babu nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, abot upami urang sadayana memahami bahasa Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Lamun jalma geus paham kana dirina bakal paham kana pangeranana. Bayang dugikeun ka tsumma nukhrijuhum tiflan, Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun urang teh berproses. Ieu bahasa Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu arafa arafahu, nu paham kana dirina bakal ngerti ka Allah. Hiji Bu, ari ibu sumberna ti mana? Kan? Min turab ay min nutfah. Ari ibu sareng bapak tina tanah sanes. Kan? Tina tanah sanes. Bu, ibu diciptakeun tina naon surah Allah? Min nutfatin amsyajin nabtalihi. Jadi generasi saatos Nabi Adam mah diciptakeunana tina saripati taneuh. Mung Nabi Adam nu diciptakeun tina turab mah, ari turabun teh Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah eta teh tanah porang, bahan kenteng, bahan kendi, teh turab. Ya. Tari urang mah tina naon? Min nutfah. Min nutfatin amsyajin nabtari, 40 dinten nutfah. Berubah nu kadua kana alaqah jadi segumpal darah. Alaqah 40 dinten alaqah teh. Tina alaqah bergeser jadi mudghah. Mudghah mah segumpal daging 4 sasi. Matak nutfah 40 dinten, ya, alaqah 40 dinten, kemudian mudghah 40 dinten. Nutfah mah cairan, alaqah mah segumpal darah, lamun mudghah itu segumpal daging. 120 dinten sama dengan 4 sasi. Matak mudghah mah dina usia 4 sasi tos kabentuk mastaka, panangan, sampean tos kabentuk. Numawi saur agama wa nafakha fihi min ruhi. Tadina yusa 4 sasi teh ditiupkeun ruh. Matak dina hadis Nabi Utsman bin Affan, Pak Bu, mengeluarkan zakat fitrah bukan hanya untuk anaknya yang sudah lahir, tetapi istrinya yang sedang hamil di atas 4 bulan di zakat fitrahan ku Utsman bin Affan. Mudghah bu itu teh jadi geus ngabentuk, mana kulit wajah, mana kulit tuur geus dipisahkeun Bu. Sok bayang lamun ku Allah subhanahu wa ta'ala tadi hilikeun kulit tuur kana kulit wajah, sadinten bakal sabaraha gram ibu saya pedak. Iya bahasa Allah, kaifa takfurun, kenapa kalian kemudian menjadi kafir? Tina sisi penciptaan wae geus luar biasa. Tah ini mudghah teh aya 2 Pak Bu, mudghah teh sur Imam Al-Maraghi mah. Jadi daging nu dibentuk aya 2, aya mudghah ghair mukhallaqah, aya mudghah mukhallaqah. Ari mudghah mukhallaqah mah nyawitan ti usia 4 sasi, ta mudghah ghair mukhallaqah mah ti nyawitan gubrag ka alam dunia. Netak sok aya paribasa geuning, rai isuk budak teh siga indungna. Ya, rai sore siga bapakna, rai peuting siga lancekna, rai isuk deui siga tetanggana ulah siga tanya.
Tah teh mudghah goer mukhalaqah itu teh. Iraha beresna mah dugikeun ka maot nalika urang ngantunkeun robah we awak urang teh. Geus teu dinya mah geus moal robah-robah deui. Da kening barudak Pak Bu sok aya namanya hareureuy dina HP 10 tahun ka hareup cenah bakal kieu. 20 tahun ka hareup bakal kieu ceuk bahasa agama mah eta teh mudghah goer mukhalaqah. Thumma nukhrijuhum tiflan, keluar dalam keadaan bayi, aya nu pondok umurna, aya nu panjang umurna, syaikhon aziman, bahasa Al-Quran kolot, aya nu berpuluh-puluh tahun. Taku Allah Pak Bu dijelaskan ieu peristiwa dina Al-Quran. Matak bahasa Allah, kaifa takfuruna billah, kunaon aranjeun berkafir ka Allah. Aya nu mampu nandingan siga kitu moal aya nu mampu nandingan siga kitu. Ya. Tah nu mawi urang emutan Bu. Dina hiji peristiwa di zaman Nabi aya hiji sahabat. Jenenganna teh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi teh Pak Bu urang Basroh. Ngan Basroh dijajah ku Romawi. Suhaib Ar-Rumi teh pengusaha sukses beunghar di Mekah teh Pak Bu. Ya, beunghar di Mekah teh. Nalika tahun ke-13 kenabian Rasul hijrah di Mekah menuju Madinah. Eta Suhaib Ar-Rumi dipegat ku orang kafir. Heula cenah Suhaib ngeunah wae maneh mah. Baheula teh mana teh bareng jeung kami. Henteu nuturkeun Muhammad, ayeuna cenah anjeun rek hijrah nuturkeun Muhammad. Ari geus beunghar milu kasih Muhammad, ari keur miskin bareng jeung kami, cek orang kafir Quraisy teh. Keulaanan, ayeuna kieu Suhaib. Kukuring dibere pilihan. Erek nuturkeun Muhammad atau rek milih harta. Cek orang kafir Quraisy teh. Lamun anjeun milih Muhammad, pindah ke Madinah, tinggalkeun harta kabeh. Lamun anjeun milih harta anu sakitu lobana, anjeun tong milu ka Muhammad. Wah kan galau babu itu teh. Ya. Siga ibu atau siga urang, siga masyarakat ieu teh mayar SPP heula atawa mayar kreditan heula. Galau tah Suhaib Ar-Rumi teh, tapi ternyata di luar dugaan cek Suhaib, kuring erek milih Muhammad. Kajian teuing harta mah ditinggalkeun we sadayana hartana teh di Mekah Pak Bu. Suhaib Ar-Rumi berangkat menuju ke Madinah teu nyandakna naon. Sumping ka Madinah teh sur Kanjeng Nabi, robhul bayi abayah ya, duh cenah anjeun mah sukses dagang teh. Tuh di zaman Rasul mah nu sukses dagang teh nu beak sagala rupa. Lain nu menang sagala. Sukses cenah gitu dagang teh. Gumujang we Suhaib Ar-Rumi teh Allah galungsurkeun ayat wa minan nasi mayyasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Aya di antara manusia anu ngajual dirina hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah Pak Bu Suhaib mah dugikeun ka kitu. Ya, ku Rasul teh disebut untung padahal beak sagala. Ya, di urang mah nu disebut untung teh nu menang sagala. Siga hadis Rasul nu disebut bangkrut teh cek Nabi mah lain nu tadina beunghar jadi miskin. Ta Rasul mah cerdas ngawangun persepsi teh. Jadi persepsi teh cara pandang Bu ulah salah kade. Ya, jadi persepsi teh cara pandang da sakapeung manusia mah cara pandangna sok salah. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akroma. Lamun dibere rezeki rada loba ngarasa dimuliakeun ku Allah, lamun dibere rezeki saeutik ngarasa dihinakeun
ku Allah teh persepsi nu salah mata ku Allah dilempengkeun. Di urang masih jaki Bu persepsi nu salah teh tiap panggih jeung bapak-bapak nu make kopiah bodas sok disebut haji. Ya. Jeung balik ti Mekah teh kudu we make kopiah bodas. Padahal cantang tu nu di kopiah bodas teh haji jeung cantang tu nu teu make kopiah bodas lain haji. Teh cara pandang persepsi. Matak diluruskan ku Allah Subhanahu wa taala persepsi yang seperti apa yang benar. Ba Bu, sim kuring naros ya. Kinten-kinten aritos ibadah sok tenang sok jongjon. Dan muntos ibadah sok tenang sok jongjon. Kan? Bahasa Al-Quran ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, ku zikir ka Allah mah tentrem tenang hate teh. Ya, kan salat teh as-salatu ad-du'a. Ad-du'a'u huwa adz-dzikru. Salat teh doa, doa itu zikir. Lamun dibere pilihan mending salat heula mending tuang heula. Kan? Mending salat heula ngarah jongjon tuang atawa mending tuang heula ngarah jongjon salat. Mending tuang heula ngarah jongjon salat. Ari keur puasa tuang heula magrib heula. Kan? Tuang heula magrib heula lamun keur puasa. Kan? Magrib heula tuh budak mal bisa tuang can magrib. Lamun buka puasa tos magrib tuang heula salat magrib heula. Tuang heula nya. Jadi mending salat heula mending tuang heula. Tuh mending tuang heula. Ngara jongjon salat. Ngan patarosanana Pak Bu kira-kira lamun geus salat, geus zakat, geus saum, geus ngalaksanakeun ibadah, kinten-kinten urang ngarasa tentrem atawa ngarasa gelisah. Kan? Nya Bu, mun tos salat poho kana kasusah atawa beuki bruy bray kasusah teh. Keur salat masuk segala. Kapan di zaman Nabi mah Pak Bu, aya sahabat, aya ayat Al-Mu'minun 60. Ya Allah Subhanahu wa taala kantos sunyakeun dina Al-Mu'minun ayat ka 60. Aya sur Allah di antara jalma-jalma anu geus ngalaksanakeun ibadah. Terus wa qulubuhum wajilah. Hatena teh deg-degan. Aya jalma nu geus nyieun hiji pagawean, hatena teh kemudian deg-degan geus ngalakukeun hiji pagawean teh. Siti Aisyah tumaros, Rasul, kela cenah eta teh nu kumaha anu geus nyieun pagawean terus deg-degan teh? Nah anu geus maling, nah anu geus mabok, atau kemudian yang sudah maksiat? Sur Kanjeng Rasulullah lah, ya bintas Siddiq, sanesna Aisyah. Kumul ladzi yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna, bahkan mereka itu anu deg-degan teh anu geus salat, anu geus saum, anu geus sedekah. Ya. Jadi nu geus salat, nu geus saum, nu geus sedekah teh deg-degan hatena teh. Beres salatna teh. Walakinnahum yakhafun. Tapi geus beres salat teh boga kasieun salatna sieun teu ditampi ku Allah. Beres saum sieun teuing ieu saum teh teu ditampi ku Allah. Beres sedekah sieun teuing sedekahna teu ditampi ku Allah. Kantos Bu ngaraos salat sieun teu ditarima ku Allah. Kantos sering
Taya teh kan luar biasa. Disinggung ku Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bahasa kitu Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di awal tos ngemutan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Ya teh geus kanikmatan luar biasa. Nganaon sababna kemudian aranjeun dibere kanikmatan teh henteu iman ka Allah, henteu syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirna kemudian Allah bisa jadi leungitna ka cinta Allah ka hambana, ieu menyebabkeun hambana beberapa kali ku Allah bisa diuji, bisa diperingati. Itu. Ya. Saya Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah. Nah, urang buktikeun sisi mana kanikmatanana. Dina ieu ayat 3 hal, Pak, Bu. Muku Rasulullah dicandak ka umatna. Iji yatslu alaihim ayatika, macakeun ayat Allah. Tingawitan Kanjeng Nabi di usia 40 tahun senang ikhtila di Gua Hiro. Terus Kanjeng Nabi, Pak, Bu, disumpingan ku malaikat Jibril. Ruas luar biasa. Ya. Ruas mah Nabi teh. Terus dipiwarang nyamperkan ke Jibril, tapi Nabi semakin gemeteran. Keur ngageter Nabi malah ditangkep ku malaikat Jibril dina hadis. Ketika ditangkap Rasulullah ngarasa areng fa'arsalani, kemudian Jibril melepaskanku faqala, lalu berkata Iqra surah Allah. Surah Jibril. Baca aku anjeun. Ma ana biqoriin, kuring teu bisa maca surah Jibril. Ya. Surah Muhammad teh sampai 3 kali didekati lagi, dilepaskan lagi, dipeluk lagi, dilepaskan lagi, sampai kemudian surah Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi 2 kali di awal-awal menerima wahyu itu gemetar, rewas ketemu dengan malaikat Jibril. Jadi panggijeng malaikat Jibril itu rewas. Muka 2 bade lungsur surat Al-Mudassir. Bade lungsur surat Al-Mudassir, Nabi teh pernah gempeur sieun ka cida ketemu dengan Jibril. Jadi urang mah ngimpi panggijeng Jibril, isukna teh ngaku jadi nabi. Nabi Muhammad mah panggijeng Jibril teh rewas sieun. Ya di urang mah penting ngimpi panggijeng Nabi, isukna jeung Jibril, isukna teh langsung ke deklarasi ngaku jadi nabi. Daya yatsu alaihim ayatika. Suruh para ahli bahasa tala yatlu tilawatan, lain ngan ukur macakeun tapi nganterkeun masyarakat untuk mentadaburi nilai-nilai wahyu. Muka 2 dicana ke Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini dicana ke Nabi teh ke masyarakat, mengajarkan ilmu, ya, ngajarkan ilmu. Bu kantos rek babayar ke sekolah, rek babayar ke pesantren, ngajual heula kenteng. Imam Malik nalika bade angkat ke pesantren, Pak, Bu, nah, huleng luar biasa. Ibu Surti sepuh teh, budak rek ka pesantren can bogana naon. Terus Imam Malik ke ibadah di piwara cenah keuretan diturunkeun kenteng, terus kaina keuretan ragajian, kaina teh diragajian ku Imam Malik dibeungkeut. Terus kumaha cenah mak, jual juga ke pasar, mak butuh duit. Ku Imam Malik dicana dipanggul eta kaso teh
eta kai dijual, kentengna dijual, beres ngajual ku ibuna teh ieu jang keur bekal hidup papanggih jeung mama ajengan. Metak sur Imam Malik, man arada ilman fal yuflis, sing saha anu nyuprih ilmu wayahna kudu siap bangkrut. Kudu siap bangkrut teh ceuk bahasa urang mah nyiar ilmu kudu perih. Itu Imam Malik. Maka ketika rengse Imam Malik sekolah, kemudian mulihna teh kata iman rimakumullah itu dibarekelan onta jeung kuda ku masyarakat, sabab rengse jadi santri teh ngabdi di masyarakat kapake pisan ku masyarakat. Sampai dugikeun ka ayeuna kan ajaran-ajaran dianggap kurang sadayana. Ini luar biasa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, terus ngabersihkeun akhlak masyarakat. Petak saur Syekh Syauqi Bey, salah seorang penyair besar di Mesir, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat. Masyarakat hebat itu lantaran kualitas akhlakna. Akhlakna hade masyarakat bakal kuat, akhlakna goreng masyarakat bakal rapuh. Saur Syekh Syauqi Bey, ieu teh innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Bahasa Rasul innama buistu li utamimma makarimal akhlak. Ya, tilulah akhlak saya teh. Ya, saur Imam Ibnu Mandur tilu disebut hade teh akhlak. Hiji Pak Bu, mustahsanun min jihatil ilmi. Disebut akhlak alus teh sabab berdasarkan ilmu. Ya. Bu, saur Kanjeng Rasulullah panggih jeung jalma teh kudu seuri, eta teh sedekah. Tah seuri panggih jeung jalma eta teh akhlak hade. Tapi lamun sura seuri, nah, jadi hiji mustahsanun min jihatil ilmi. Ya, Ibu osok pangnyayogikan caroge Kang, ieu kanggo magrib sareng isya. Tanu ieu acu kokona. Ieu kanggo subuh. Ieu kanggo lohor, ieu kanggo asar osok Bu. Tah kedah. Ayeuna eta teh mustahsanun min jihatil ilmi, ay min jihatil akli. Sakapeung masalah ki kapanan balik ti sawah, mandi henteu, beberesih wudu, nya salat make kaos oblong, make sarung asal napel, rek kumaha tumaninah salat. Ya, eta teh akhlak ibu kanu janten caroge, disebut teh mustahsanun min jihatil akli. Nu kadua Bu, mustahsanun min jihatil hissi. Ya, jadi disebut akhlak hade jadi ibadah karena berdasarkan perasaan. Ibu osok ngangge alat kecantikan, osok innallaha jamilun yuhibbul jamal. Lamun bapak maparin anggaran khusus kanggo meser kecantikan, eta teh akhlak nu sahe min jihatil hissi. Ya, eta teh akhlak nu sae. Ibu osok mampantes caroge upami bade angkat ka uleman. Eta teh mustahsanun min jihatil hissi. Ya, nu katilu mustahsanun min jihatil adah. Disebut hade teh lamun berdasarkan tradisi jeung kebiasaan. Contoh, lamun orang Arab resep bakal nyariuman ka jalma anu ngoprek janggotna. Tapi lamun ditepak we imbitna bakal edan bebeakan. Diurang dibalik, ditepak imbit, ditepak dada teh biasa, tapi lamun dioprek janggot ngamu nepikeun ka leuwih jerona aya paribahasa nya ogado.
nya eta teh min jihatil ada akhlak nu sae teh berkesesuaian sareng kebiasaan masyarakat numawi banyak tradisi masyarakat anu diadopsi ku Islam. Contoh dina Islam diakomodir aya nu disebut saudara sepersusuan. Itu tradisi kemudian diakomodir oleh hukum Islam. Tah Pak Bu nu dimaksud ku sim kuring nembe buktos bahwa Allah Subhanahu wa taala ngutus Rasul teh jadi kanikmatan terbesar. Mata kanggo urang sadayana ngamumule masjid, ngamumule madrasah, ngamumule majlis taklim, ngamumule pengajian, ieu teh bagian dari tasyakur terhadap nikmat terbesar. Mata bahasa Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sumpingna kapangaosan, ngamumule para aktivis dakwah, ngamumule guru ngaji di madrasah, kemudian ngamumule barudak ngaji di masjid jeung di madrasah, ieu teh bagian tina tasyakur urang sadayana karena nikmat anu teu pernah dipenta ku urang tapi Allah geus nurunkeun ka urang sadayana. Nah, Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, ieu pengen tadi antawis sababaraha naon pangemut tina Al-Qur'an. Bahwa tidak selamanya nikmat nu katarima teh naon nu dipenta. Teu salilana nikmat nu katarima teh nu katuang jeung nu kaangge. Tapi aya hal terbesar anu bisa jadi kanikmatan terbesar bahkan nyalametkeun dunia jeung akhirat, itu adalah kenikmatan Islam. Ngemawi dina Islam Pak Bu, manusia digaji aya pensiunan. Jadi PNS pensiun, menang gaji, menang pesangon. Apakah dalam Islam ada? Aya. Sodakotun jariyatun. Maut orang kan terputus amal teh. Maut salat geus moal ngalir pahalana teh. Urang maut kemudian Jumatan geus moal ngalir. Tapi ibu bapak lamun sodakoh jariah, urang maut bakal menang pensiunan ti Allah. Teh sodakotun jariyatun. Geus sakitu digalakeun jariah, digalakeun kemudian nyolehkeun putra putri urang sadaya. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu panginten ikhtiar silaturahim simkuring khususna ka ibu bapak sadayana. Langkung umum ikhtiar silaturahim urang sadayana isolu ma'am kana ilal khair wa daf'u ma'am kana ilas syar. Bahwa dakwah dan taklim itu bagian dari proses gerakan nganterkeun masyarakat jadi sadar. Bahwa dakwah dan taklim hakikatna nganterkeun masyarakat mendapatkan jalan hidayah di Allah Subhanahu wa taala, suksanajan pada akhirnya Allah nu bakal nganterkeun jeung mere hidayah ke urang sadaya. Bisa kitu mudah-mudahan ya taklim kang urang sadayana jadi wasilah kumaha urang semakin mendekatkan diri ke Allah dalam usaha menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakeun ku Allah, anu lar sumping ti Allah, anu lepat dongkap tina lisan pribados salira, ulah kirang hapunten kana naon rupi kakirangan oge kalepatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Jadi bimbingan itu untuk ibu bapak surat Ali Imran ayat 104. Memang eta teh tugas Rasul anu kedah dugi ka urang sadaya wabil khusus ka masyarakat dusun Lengkong Desa Kusakasari. Suratna surat Ali Imran ayat 124. Hadirin rahimakumullah, rupina acara pamasan juang alap cekap sakitu bae. Mudah-mudahan jantenkeun ilmu kanggo urang sadaya.
Kapuka sepuasan doa buat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.